Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna 'alallah, la haula wala quwwata illa billah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Bismillahi tawakkalna 'alallah, bismillahi ma sya'allah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah, la yasifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah, wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Bismillahi ma sya'allah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ila hadratin nabil mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa ahli baitihil kiram. Syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila rawai mu'allifil kutubil ladzina ta'allamna wa 'allamna mu'allafatihim khususan. Wa ila rawai masyaikhina wa masyaikhina khususan. Nas'aluka Allahumma an tanfa'na bi'ulumihim naf'a mubarakan lana walidinika walinnasi ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha fi barriha wa bahriha khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa ammatina wa akhwalina wa kholatina min jihatina wa min jihati zawjina khususan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. La ilaha illallah wallahu akbar. Walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad.
Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha hijabaitikal haram wa ziyarata qabri nabiyikal karim alaihi afdhalus salati wat taslim fil afiyati wal afwi wal lutfi was salamati wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dzambi. Ighfir li fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fili wali walidayya amin. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi amin. Naoneun teh? Babu qalizur. Bismillahirrahmanirrahim. Babu qauliz zuri ari eta bab dina mertelakeun ucapan lacut fis saumi nalika saum. Dina jilid hiji Sahih Bukhari halaman 302 genep percetakan biasa. Darul Kitab Al-Islami. An Abi Hurairah katampi ti Abi Hurairah radhiyallahu mugami karido saha Allah anhu ti Abi Hurairah amin. Qala ngadau Abi Hurairah kana lapad qala ngadau sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana lapad malam yada manari sajal malam yada eta anu henteu ninggalkeun man qaula zuri kana ucapan anu lacut wal amala jeung kana pagawean jeung kana migawe bihi kana itu zur. Falaisa mangka teu aya lillahi eta tetepikeun Allah naon hajatun pangabutuh. Maksudna mah lain pangabutuh tapi non irodat eta.
fi ayada'a dina yen ninggalkeun man ta'amahu kana dahareun man wa syarabahu jeung kana inuman man. Saur Rasul sajalma ketika puasa beteungna hungkul puasa teu ninggalkeun ucapan anu lacut, teu ninggalkeun pagawean anu lacut. Berarti puasa-puasana mah teu dahar teu nginum ngan ngobrol anu naon teu aya mangpaatna, migawe nu teu aya mangpaatna, maka falaisa lillahi hajatun, teu aya pikeun Allah iradat pikeun ngaganjar fi ayada'a ta'amahu wa syarabahu dina manehna ninggalkeun dahar jeung nginum. Jalma puasa teu dahar teu nginum tapi pagawean garoreng omongan kalotor, maka Allah teu butuheun. Maksudna Allah teu butuheun manehna puasa nahan lapar haus, teu bisa dimafhum eta teh. Oh berarti lamun teh mah urang puasa qala zurna ditinggalkeun, fi'lu zurna ditinggalkeun, berarti Allah butuheun kana puasa urang. Oh teu bisa dimafhum gitu. Sabab Allah mah teu butuh kana ibadahna hamba. Maksud dina ieu hadis falaisa lillahi hajatun adalah wa inna ma ma'nahu falaisa lillahi iradatun fi siyamihi. Allah teu berkehendak, teu menuntut puasana kudu kitu. Maka hajat di dinya teh maksudna mah iradat, kalbat majaz dina Allah moal narima. Jadi kesimpulanana lamun jama puasa nahan lapar jeung haus tapi ucapan jeung pagawean lacutna teu ditinggalkeun, maka Allah moal narima kana puasana. Si eta capek hungkul sebatas bebas kawajiban tapi ganjaran teu aya. Okang upami kitu mah atuh geus urang teh ulah puasa, lain berarti kitu, ngere puasa mah kudu. Jika jalma salat teu husu gitu kan. Pan Allah ngaganjar salat urang teh bi qadri ma'aqala saukuran urang inget. Jadi mun salat 10 menit ingetna 2 menit nu diganjar ku Allah 2 menit. Oh kitu Kang, da abdi mah salat teu husu-husu. Berarti percuma salat ge. Teu berarti kitu. Tetep urang kudu salat, tetap orang kudu puasa ngan salat jeung puasa eueuh ganjaranana gitu maksudnya. Lain berarti ulah puasa lain. Jika aya bahasa kieu sajalma nu ngajual arak maka pek manehna mencit babi. Maksudna mah oh berarti urang jual arak teh geus beres mencit babi, lain berarti kitu. Di mana jama mencit arak kagok ari kitu mata pencit teh babi dina pada ulah sabenerna mah eta teh ulah ngajual arak da mencit babi ge ulah gitu. Kecuali babi ngepet berenang gitu. Babu saumi ari eta bab mertelakeun saum liman pikeun jalma khofa anu sieun man al azubata kana masyakatna lalagasan. Ari masakatna lalagasan teh naon tumiba kana zina. Jadi poina bab mertelakeun puasa pikeun jalma nu sieun zina akibat ngajomlo gitu. Halaman 302 genap an Abdillah bin Mas'udin katampi ti Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu muga mikarido sallallahu anhu ti Abdillah bin Mas'ud amin. Qala ngadawu Abdullah bin Mas'ud kana lapad kunna bukti abdi sadaya man nabi eta tetep sarta nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala tuluy ngadawuh nabi kana lapad man istata'a man ari sajalma istata'a eta anu kaduga man mingkum ti antara aranjeun kabeh alba'ata kana biaya awewe wae nya biaya mun teu payaya biaya fal yatazawaj tah pe kawin man painnahu maka saya sunat tazawuj
agoddu eta leuwih meremkeun lil basori kana paningali wa ahsanu jeung leuwih ngariksa lil parji kana parji. Waman jeung ari saja malam yastati eta anu teu kaduga man fa alaihi tahmisti kaman bisaumi kana puasa. Fa innahu maka saesuna saum lahu pikeun man wijaun eta nu megatkeun syahwat. Aya qatiun lisyahwat cenah eta sarahna. Bab mertelakeun puasa pikeun jalma nu mikasieun tina masakatna ngajomlo. Naon masakatna ngajomlo ka dituna bisi zina, mun sieun zina mah pek we saum. Saur Rasul saja manu kaduga di antara kalian kana biaya nikah. Tikawit biaya jang mas kawin, jang ipekah, jang kiswah pakaian pamajikan. Kiswahna teh minimal satahun 2 kali, lain lebaran hungkul. Nya tergantung musim. Lamun di urang musimna aya halodo jeung hujan berarti ya mere ka pamajikan teh pakaian musim halodo nu kumaha, musim hujan kumaha gitu. Mun di urang musimna aya opat, musim semi, musim gugur wayahna satahun 4 kali balanya. Gitu. Nu mampu ya mada Allah teu nitah nu teu mampu. Nu mampu eta naon kiswah aya deui nu kudu dibikeun teh naon maskan ngimahan. Lain berarti kudu dibere imah, lain berarti kudu meuli imah, tapi sangkan kumaha pamajikan ulah cicing di kolong jamatan. Rek nyewa heg, rek nginyeum heg, rek pilot heg. Apal pilot? Nyempil di kolot. Teu naon yang penting pamajikan ulah di kolong jambatan. Can boga makeun biasa eta mah. Pilot saumur hirup. Teu naon nyempil di kolot keun. Dan wajib mah ngimahan lain mere imah. Ari makan mah per hari eta mah dikawitan bijil pajar. Sakumaha ukuranana? Ukuranana mah ya aya nu sedang, aya nu beunghar, anu miskin. Nu miskin minimal 1 mud genep on. Mere dahar pamajikan. Anu sederhana 1 mud setengah 8 on. Anu beunghar 2 mud berarti 1 kilo 2 on. Tapi eta teh ulah dicokot jatah bari daharna bareng jeung urang. Nu kadahar pamajikanna sakitu. Ringan atuh Kang kitu mah dari sangu hungkul mah seuseut kana ti korona. Kudu aya panglogor meureunana. Naon biasa we 4 sehat 5 wareg. Gitu. Kudu aya daging saminggu sakali, rek 2 kali heg, alusna poe Salasa atau poe Jumat. Perbaikan gizi atuh kan. Tah, eta nu kudu diemutan teh hadirin. Mampu teu? Mun mampu pal yatazawwaj ulah sok dingke-engke, kawin buru-buru. Painau agoddu lil basar wa ahsanu lil farji sabab ari kawin teh leuwih meuremkeun kana paningali pandangan, leuwih ngariksa kana bobogaan. Oh, kawin. Sabab teu kawin hek ngajomlo, wah keur ngadahar daging doma kan manteng wae kan teh. Bahaya eta. Bisi kadang-kadang naon di WC teh ngagoroan. Bapak, cenah bapak dipiceunan di WC, kade eta. Kabayang dipiceunan di WC eta budak teh lamun hirup bapak cenah. Gogoroan ge ente kade bahaya. Gitu. Tah waman lam yastati mun teu mampu, gitu teu mampu biaya nu tadi. Fa alaihi bisaum sok puasa. Sabab puasa kainau lahu wijaun megatkeun kana syahwat jima puasa. Sabab ari beuteung mah kitu nya lamun teh mah wareg syahwat lapar. Lamun beuteungna lapar syahwat wareg. Ketika orang puasa beuteungna lapar syahwatna mah wareg. Jadi mun teu mampu mah naon? Puasa we. Jadi tong aneh mun santri lalaki puasa Senin Kemis hayang kawin teu boga duit. Ada cek hadisna kitu. Wa man lam yastati falaihi bis saum hayangan kawin teu boga duit itu.
Gitu ari kawin teh nikah teh hukumna bisa sunat, bisa sunat. Pikeun saha? Pikeun jalma anu hayang teu kuat bari boga biaya sunat kawin. Aya khilaful aula nyulayan kautamaan kirang sae. Kumaha? Hayang tapi teu mampu. Kahayang aya kaeueuh-eueuh. Eta teh khilaful aula mun maksakeun. Nu katilu makruh. Makruh mah teu hayang teu boga biaya tapi kawin makruh. Kaopat aya nu wajib. Ketika hukum nikahna sunat tuluy dinadarkeun. Kumaha hukum nikah sunat? Hayang bari boga modal, nadar we jadi wajib. Nu kalima aya haram. Eta mah lamun tujuan nikahna rek nyeri, tujuan nikahna kadituna moal nyumponan kewajiban seorang suami. Ngan pertanyaan Ridwan, ente nomor sabaraha? Nomor sabarawan? Aduh. Bisa nomor 4 wajib pindah nadarkeun bisa. Teu Kang abdi mah ieu teh nyanak wa man lam yastati fa alaihi bisaum. Dari ibadah mah teu sawa mungkul da kawin ge ibadah sebenarnya mah tok sok nyeun alasan. Gitu. Kira-kira sieun zinah mah sok we kawin. Jadi bisa jadi wajib eta gitu. Sieun zinah geus sayang, sieun zinah kawin we. Tawakal we ka Allah. Lamun tawakal ka Allah engke ku Allah dijamin. Dijamin. Ari makosidun nikah sabari hiji eta teh aya 3, hiji hifdzun nasal, ngajaga turunan. Mun teu aya aturan nikah bingung. Jiga doma bapana ka anakna, incuna ku akina gitu. Aya nahon nikah hifdzun nasal. 2 ikhrajul ma alladzi yadurru ihtibasuhu bil badan. Ngaluarkeun cairan nu matak lamun ditahan teh matak bahaya kana kesehatan. Gitu. Dikeluarkeun. Mun teu dikeluarkeun mah pan ngabeku jadi odol riweuh. Nu katilu nailul ladzat, meraih kelezatan. 3 pikeun ngeunahan. Panikmat dunya teh sabaraha ayat 3. Nikmat dunya salasatun faltu tabar lamsun wa qublatun wa idkhalu zakar. Nikmat dunya sadayana ayat 3 nyabak nyium ngasupkeun nu ngabentelu. Tah di akhirat mah moal 3. Nah di akhirat di surga aya kawin aya. Sabab ari syariat kawin teh lain khusus umat Rasul ti zaman Nabi Adam nepi ka kiamah bahkan nepi ka surga. Bahkan di surga tiasa terjadi pertikahan walaupun sesama mahram. Ka adik, ka lanceuk, ka ipar, ka emang, ka uwa, ka bibi bisa ngan ka indung bapa mah moal. Tah tujuan di akhirat mah mung nomor 3 nailul ladzat. Moal naon hifdzun nasal moal ada di itu mah teu aya bidan. Moal anakan jima di akhirat di surga mah moal. Jadi lain hifdzun nasal, lain ikhrajul ma alladzi yadurru ihtibasu bil badan, tapi nailul ladzat. Gitu hadirinnya. Babu barokati sahuri ari eta bab mertelakeun barokahna sahur. Halaman 328. Penting eta di nomoran halaman kitab biasa. Sabab sok dicek sok na kitab Jawahir teh gitu. Kadang-kadang kayak jadi 2, kadang-kadang jadi 3 enggak ya coba. Lieur teh. An Anas bin Malikin katampi ti Anas bin Malik radhiya mugami karido sallallahu Allah anhu ti Anas amin. Qala ngadau Anas kana lapad qala ngadau sahan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana lapad tasaharu pek sahur aranjeun kabeh. Fa inna fi sahuri maka saestuna eta tetep dina sahur barokatan ari aya barokah. Ai al ajra wat tawaba tegasna ganjaran. Sok makan sahur, minum sahur, sabab dina sahur teh aya barokah. Cukup sahur mah ku sategukan air oge gitu. Sateko.
Salegukan gitu teh. Cukup sahuap ge, sasenok ngan senok temok. Cukup eta ge. Ngan waktuna hoyong meunang pasunatan sahur ti setengah peuting nu kadua. Jadi poe makanna jam 12 ka dieu. Ulah jam 10 ayeuna ngaliwat. Ini ngaliwat poe kieu 8 sahur. Engke meh teu hudang jam 4 teu kaci eta. Teu kaci sahur eta. Di sahurna kudu jam 12 kali itu kudu setengah peuting ka ditu, setengah 12 ge masuk. Ari peutingnya bagi 2 gitu. Maghrib teh jam 6, hari subuh teh setengah 5. Berarti peuting teh sabaraha? 11 jam berarti sabaraha? 10 jam setengah. 10 jam setengah bagi 2. Berarti jam sabaraha? Setengah 12 nya. Ya, ti setengah 12 ka ditu. Bisa eta. Barokah eta teh aya ganjaran. Barokah kumaha? Kieu eta teh ngurung tina hudang jeung ngadua waktu sahur. Seueur kasayanina sahur mah diantawisna hiji tina beberapa faktor ya ditinggali barokahna sahur. Hiji pedah we ittiba ka Rasul. Rasul ge sok naon? Makan sahur. 2 nyulayaan ahli kitab. Yahudi Nasrani sok puasa ngantara makan sahur. Katilu ngalap kakuatan pikeun ibadah. Sabab urang besok narek lapar. Persiapannya seperti kieu. Seperti urang rek tahajud peutingna sunat kae lulah. Sok anjeun nyuprih bantu ku kae lulah pikeun bangun malam. Nyuprih bantu ku sahur pikeun puasa dina waktu siang. Oh Kang mun kitu mah beda abdi mah tara tahajud. Percuma kae lulah gari tara tahajud mah. Da abdi makan da tara puasa nya percuma makan sahurna ge gitu. Batur sahur ngilu sahur lebaran pangramena saya tam. Kadang-kadang gitu kan anu pang mewahna lebaran teh pang ya nyulut petasan di Inggris mah eta nu teu paruasa biasana itu biasana gitu. Nomor kaopat tambah-tambah tanginas. Tanginas ge seger gitu kana mun sahur heula mah moal loyo semangat. Gitu. Udah hudang teh cek kamari ge geuningan mun urang sare eta teh ku setan diikat tilu ikatan alaika lailun tawilun farqud sok anjeun ayeuna peuting teh panjang sare sing tibra lamun urang nyaring bari ngadoa kabongkar hiji ikatanana tuluy urang kacai salat kabongkar tuluy urang kacai kabongkar hiji deui urang salat kabongkar hiji deui tiluanana maka faasbaha thayyiban nafsi fa asbaha nasyaton thayyiban nafsi maka isuk-isuk manehna bakal nasyaton tanginas thayyiban nafsi alusatena. Tapi lamun teu kitu teu hudang maka bakal ngedul. Nah, jadi bakal ngedul bakal rudet gitu teu hudang subuh. Nu mawi ku ayeuna makan sahur teh supaya tanginas gitu. Kalimana nyegah akhlak goreng akibat banget lapar. Emosi unggul cacakan sahur ge eta emosi teh aya wae gitu. Komun teu makan sahur gitu kan. Pijangareun teh loba. Jangar kana masa kaluhur, masa kahandap jangar. Gitu keur puasa mah pan. Nomor kagenepna jadi sabab kana naon? Daekna sodaqoh. Oh, kurang makan sahur aya tetangga can sahur, sodaqoh diajak urang gitu. Mun makan sahur mah. Katujuh jadi sabab pikeun zikir jeung ngadua dina waktu mustajab. Bangun malam mah gitu, bangun heula pan minimal urang kacai heula salat heula minimal 2 rakaat. Ngadua dirinya sedengkeun peuting teh kapan saperti lu malam nu akhir teh waktu mustajab atau diijabahna doa gitu. Nomor kadalapan ku ayeuna makan sahur teh nyusulan bisi poho teu niat. Eta nu barokah gitu. Sok cek logika ge mun makan sahur heula mah indit isuk-isuk aktivitas geus wareg gitu. Wareg. Ibarat lamun ka gawe atawa ka pasar, ka kantor, mun ka sakola, sarapan heula mah pan jadi naon? Keeusian heula bisa dibuktikan. Murid anu sok sarapan jeung murid nu tara sarapan beda kecerdasanana. Tah na sahur ge kitu. Tak barokah, seueur barokah. Babu siwaki ari eta bab mertelakeun siwak li soimi pikeun jalma nu puasa halaman 331.
An Aisyah katampi ti Aisyah radhiyallahu nugami karido sallallahu Allah anha ti Aisyah anin nabi katampi ti nabi sallallahu alaihi wasallam qala ngadawuh nabi asiwaku ari siwak matharatun eta alat nyucikeun lil fami pikeun cangkem mardotun anu dipikarido li Rabbi pikeun pangeran nu puasa nyiwak nya teu naon Rasul ge sok kitu kan ngan pedah upami tos zawal lingsir panon poe makruh kitu nah sabab la khulufu fami shaim atyabu indallah min rihil miski bau cangkemna jaman nu puasa lebih gede ganjaranana mugu Allah daripada seungitna minyak misi ketika orang indit Jumatan di tos lohor mah tong dinaon tong disiwakan makruh tapi upami sebelum duhur mah teu naon nabi ge saom biasa sok nyiwak sabab siwak itu matharoh lil fami alat nyucikeun pikeun cangkem mardotun li Rabbi dipikarido ku Allah oge matak lamun nyiwakna kanu sakarat mah matak tereh kaluar nyawa tos dijelaskeun siwak mah dipengker gentos babu man narieta bab mertelakeun jalma koma nu ibadah peuting man Ramadana dina bulan Ramadan walailatul qadri jeung dina peutingan qadar ulah dina peutingan Lailatul Qadar pan peuting teh laelah hadirin dina peutingan qadar atawa dina Lailatul Qadar halaman 325 tadi mah 300 tilu hiji mundur deui 325 jadi lieur keneangan dina naonna dina Bukhari geus ka dieu baru mah ka hareup cukan rek aya di ke belakang deui tak tulis eta cukup we urang nguriut nama gitu neangan gitu halaman belah mana itu an Abi Hurairah katampi ti Abi Hurairah radhiyallahu mugami karido sallallahu Allah anhu ti Abi Hurairah amin anin nabi katampi ti nabi sallallahu alaihi wasallam qala ngadauh nabi kana lapad man ari sajal masoma eta nu saom man Ramadana dina bulan Ramadan motivasina teh imanan karena iman wahtisaban jeung nyuprih ganjaran gufiro tah dihampura lahu pikeun eman naon mak dosa taqaddama nu ti heula ma min dzanbihi nyatana tina dosa man waman jeung ari sajal maqoma eta ngad eta hudang bari ibadah man koma dinya teh hudang nyaring bari ibadah Lailatul Qadri dina peutingan qadar imanan karena iman wahtisaban jeung nyuprih ganjaran gufiro tah dihampura lahu pikeun eman non mak dosa taqaddama nu geus heula mak min dzambihi nyatana tina dosa man ibadah wengi dina Ramadan tarawehna tahajudna witir jeung wabil khusus dina ketika Lailatul Qadar saur Rasul saja manu saum Ramadan motivasina imanan iman maksud iman di dinya naon wal murad bil iman al i'tiqad bi haqqi fardiyati saumihi tulis gaya ini maksud imanan didinya adalah wal murad bil iman al i'tiqadu eta nekadkeun bihaqqi fardiyati saumihi kana hak kaparduan saum nasi iman sajalma nu saum dina bulan Ramadan bari iman maksudna nekadkeun kana hak kaparduanana puasa diimani yen puasa teh wajib wahtisaban jeung nyuprih ganjaran naon tasdikon wa tolaban liridallah wa thawabihi tasdikon ngabenerkeun wa tolaban jeung nyuprih liridallah kana ridho Allah wa thawabihi jeung ganjaran ti Allah ihtisab nyuprih ganjaran maka dihampura dosa nu enggeus dosa leutik maksudnya sabab ari saoma bisa ngiparatan karena dosa leutik saja manu ibadah wengi dina
Lailatul Qadar sami motivasina karena iman, karena nyuprih ganjaran dosa nunggesna dihampura ku Allah. Gede padilan. Halaman 330 an Aisyah katampi ti Aisyah wa Ummi Salamata jeung ti Ummi Salamah radhiya muga mikarido sallallahu Allah anhuma ti Aisyah jeung Ummi Salamah. Anna Rasulullah saestuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana eta bukti Rasul yudriku eta manggi kana eta bukti kalakuan gitu. Yudriku eta manggihan hu ka Rasul naon al fajru waktu fajar. Wa huwa bari ari Rasul junubun eta anu junub min ahlihi tina kusabab bojona Rasul. Sumayag tasilu tuluy adus Rasul wa yasumu jeung saom Rasul. Saur Aisyah oge Ummu Salamah bojo Rasul duanana. Dina hiji mangsa mendakan ka Rasul waktu fajar anjeuna dina kayan junub. Junub dina kusabab naon? Ihtilam ngimpi jima moal. Dan Nabi mah moal ngimpi jima lam yahtalim qatu toha mutlaqon abada. Sok atuh disarada ame teu nunutan sok lam yahtalim qatu toha mutlaqon abada wa martasa sakitu we bet nangis sakitu. Ta Rasul kantos ni junub tina kusabab jima sareng bojo. Moal ihtilam Rasul da ari ihtilam mangimpi jima mah dioprek ku setan. Tuluy adus Rasul waktu fajar eta teh tos adzan subuh mun ceuk urang tos masuk subuh. Terasa eta teh ngadalilan bahwa ketika orang junub gaduh adusangeun teu naon urang naon adus teh tos adan subuh teu naon lain berarti sunah Rasul lain eta teh ngajelaskeun bayanun lil jawaz ngajelaskeun yen kitu laku teh meunang lain berarti kulantaran aya Bukhari Rasul kita harita adusna teh tos waktu fajar berarti sunahnya belum tentu eta mah Rasul ngabejakeun ka umat kitu gawe teh meunang tapi tetap mulangkung sae mah sebelum fajar tos naon tos suci gitu adusna teh memeh fajar sunat eta teh kitu naon sababna nya bisi teu bisa ngajaga aya asup cai kana dubur kana lingliangan tukang lamun kitu batal kitu mun asup cai kana lingliangan misalna urang adusna ti beurang bisa batal bisa henteu bisa batal lamun mubalagoh teh ngabangetkeun banyur teh kitu itu hati-hati nu kadua lamun teuleum mun teuleum batal kitu mah teu mubalagoh bari di banyuran teu nana tukang ge kudu dicolokan ceuk saha kudu dicolokan adus mah teu aya wajib dicolokan wajib ge ngabeten kara banyur di Daridul Badiah aya wajibu ayat asaro hatar tan fatiha halqatu duburihi wajib non ayat asaro yen ngabetenkeun si mugtasil halqatadu hatatan fatiha sehingga yen narima terbuka non halqatu duburihi bubule duburna terbuka banyur kade ulah dicolokan batal colokan aya teh ngajelaskeun eta teh meunang gitu teh gitu kumaha kang lamun ngipina ti beurang sami itu mun ti beurang ngimpi mana jima mah ulah ti beurang ulah teu meunang eta pelanggaran eta pelanggaran berat itu jima ti beurang kecuali poho kang aya nu poho gitu kang saterang abdi mah moal aya jima poho nu poho ge inget nu ngalindur ge hudang heula anu gering ge cager heula poho jadwal teh gitu contohna mah amari ente sok poho tara taranya nu pikun yang ngadak-ngadak sadar heula
Jima masuk. Nu poho, mal mungkin jima poho moal, mun jima poho moal gaceng gitu. Mentak gaceng ya berarti henteu poho. Nah, aya gambaran jima poho, aya poho jadwal, biasana waktu kaelulah gitu. Biasa rutin sih eta tara ti peuting da tiris mung mani pemalas teh geuningan. Sok kaelulah wae adi ayeuna tanggal 1 Ramadan. Sugan teh lain Ramadan, jadwal dihaja jimana ngan poho jadwal, poho poe gitu contohna. Pelanggaran ti beurang mah kade eta kade. Kade itu menang itu. Zaman kapungkur gaya sahabat ngaranna teh Sakhr bin Salamah Al-Bayadi laporan ka Rasul, Gusti Rasul abi teh cilaka. Cilaka naon ti poros. Ti poros naon itu? Jima ka bojo eta. Oh cek Rasul teh sok perdekakeun abid atur gitu. Bujang-bujang Gusti Rasul. Oh ari teu abid mah tunggas we puasa kodoan ta 2 bulan 60 poe tuluy-tuluy. Gusti Rasul boro-boro 60 poe. Nu sapoe ge gagal. Hari anjeun kumaha tuh. Aya teu jang naon ayeuna bere fakir miskin masing-masing sabra samud. Masing-masing ka 60 fakir miskin masing-masing samud. Samud genep on 60 fakir miskin berarti genep kali genep 30 kilo aya teu ujang Gusti Rasul teu lami Rasul aya nu masihkeun korma sawadah badang cik Rasul ka dieu namina teh Sakhr bin Salamah Al-Bayadi nah Bukhari mah teu dijelaskeun nami nangana sarahna mah aya gitu pan kode etik gitu gitu dina Fathul Bari na mah aya Sakhr bin Salamah Al-Bayadi ya cik Rasul Gusti teh kang saha? Heuh kan leuwih pakir bikeun. Gusti Rasul demi Allah teu aya di tempat di antara 2 batu hideung Madinah nu leuwih pakir batan abdi. Cek Rasul teh bikeun ieu pamajikan. Tuh tungtungna mah. Si eta menang bonus, nya menang kenikmatan, nya menang beas. Nya menang korma gitu kan. Eta teh ngaranna teh aki-aki ngora keneh. Kumaha aki-aki ngora keneh? Nyari umur mah geus kolot tapi kan ari kahayang mah ngora keneh. Cek aki-aki teh umur bisa bilangan 70 tahun. Ti bujal ka luhur, ti bujal ka handap 17. Gitu. Aki-aki ngora keneh teh. Disebut aki-aki teu kuateun puasa. Disebut ngora keneh. Kuateun jima, man gitu. Aki-aki ngora keneh. Ngaranna teh gitu. Tah jadi kudu parat bahaya eta mah. Ari pamajikanana kudu kiparat henteu pamajikan salakina unggul. Nah, pamajikan batalin ku jima tapi ku kaasupan barang dunia ka jero eta mah. Matak eta mah teu naon gitu. Pamajikanana mah teu naon teu kudu kiparat. Tapi dengan beberapa syarat eta nu tadi teh panjang kayak dina fikih eta. Halaman 228 sampai 230 wa anha jeung katampi ti Aisyah radhiyallahu muga mikarido sallallahu Allah anha ti Aisyah qalat ngadau Aisyah kana lapad kana bukti san Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu eta nyium Nabi wa yubashiru jeung ngantelan kulit Nabi wa huwa bari ari Nabi imun eta nu saum wa kana sareng bukti Nabi amlakakum eta pang bisa nahanna aranjeun kabeh atau pang bisa menguasaina di antara aranjeun liirbihi kana pangabutuh syahwat Rasul. Saur Siti Aisyah buktos Rasul nyium ka bojo mubasyarah antelan kulit ka bojo padahal keur saom. Oh atuh boleh nyium ka bojo boleh itu mata timbul syahwat. Pantal kulit boleh ari teu timbul syahwat. Da Rasul ge keur saom kitu. Ngan beda Rasul jeung urang mah ai Rasul mah wa kana amlakakum liirbihi lebih menguasai syahwat jimana. Rasul bisa nahan, ente mah bisa nahan. Kayak bisi kadituna terjadi jima apa gitu man hama haulal hima yusiku ayaqwa fihi gitu. Kita nyabak nyium ka dituna we ngasupkeun ke bentelu teh anu tadi kan. Bisi kitu. Lamun bijil mani akibat nyabak akibat nyium batal puasa. Keur puasa bijil mani teu pantel kulit mah teu naon.
teu ladang nyium mah teu naon cicing we kieu kaluar we cai mani teu batal tapi belum pantel kulit ngantelan ka awewe kana perkara nu matak batal wudu kaluar cai mani batal puasana. Oh Kang lamun ngantelan ka awewe kana perkara nu teu batal wudu kaluar mani teu batal teu eta ngusap ka awewe kana naonna kana rambutna batal wudu teu nyabak rambut teu keluar cai mani batal teu nyabak kukuna nyabak huntuna keluar cai mani teu batal jadi batal keluar cai mani matak batal puasa lamun silih antelan ka awewe anu mana silih antelan teh matak batal wudu matak mubasaroh yubasiru teh ngantelan kulit itu logat tah eta ge sami ngajelaskeun Rasul teh bayanul lil jawaz ngajelaskeun nyium nyabak teh meunang tapi lain berarti jadi sunah Rasul unggal keur puasa nyium pamajikan lain gitu eta teh meunang status hukumna tapi Rasul mah da wa kan amlakakum lebih menguasai syahwat moal terjadi jima Rasul mah ari anjeun mah bisi teu kuat gitu mentak alusna mun kawin teh ulah bulan Saban ulah pangalusna kawin mah iraha bulan Syawal bari poe Jumat akadna di masjid waktuna isuk-isuk ulah dingkekeun deui siksa peuting Kang karunya disiksa siksa naonana liang cai papangna pana can aya tamyizan atuh bari kudu aya tamyizan ngobrol teh lin wah ecen ajengan badag alhamdulillah can aya tamyizan badag hutangna itu bener siksa malam Sabtuna ulah dingkekeun deui pan sunatna gitu tapi kunaon di urang sok rayagungnya duka ti mana wan ente kira sapar saparengna saparengna berarti teh jadi lain rayagung lain naon lain Rajab gitu kom geus nisfu Saban kawin alah paur ti poros eta power eta mah gitu untuk apal hukum mah gitu ti poros eta An Jabir bin Abdillah katampi ti Jabir bin Abdillah jadi hiji halaman 333 ieu An Jabir bin Abdillah radhiyallahu muga mikarido sallallahu anhuma ti Jabir jeung ti Abdullah ari Abdullah teh rama Jabir nu pupus dina perang Uhud qala ngadauh itu Jabir kana lapad kana bukti sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin eta tetep dina perjalanan faro'a tuluy ningali Rasul zihaman kana pasedek-sedek warajulan jeung ka hiji lalaki qadzulila anu nyata diuhan saha alaihi itu rajul pakola maka ngadauh Rasul kana lapad ma hadza ma'ari naon hadza eta ieu rajulan faqalu maka ngucap sahabat soimun ari rajul eta nu puasa faqala maka ngadauh Rasul laisa lain minal birri eta tetep tina sapalih kahadean naon as-saumu puasa fi safari dina waktu lumaku Rasul hiji waktos dina perjalanan ningali manusia berdesak-desakan ti antawis manusia nu berdesak-desakan teh aya hiji lalaki nu gawe iuh-iuh nu keur ngiuhan duka dina tangkal duka dina naon keur ngiuhan we saur Rasul eta naonan si eta mah geuning beda batur nu pas sedak-sedak si eta mah rada nyorangan gitu diiuhan gitu teh saur sahabat benten ieu si Rasul eta mah keur puasa cek Rasul teh yeuh ari keur dina perjalanan teu kalebet hade ieu mun puasa teh lamun matak madarat lamun matak teu kuat ari kaduga mah alus naon alus puasa ge dinisbatkeun pikeun jalma nu ripu kesimpulanna mah kieu puasa pikeun jalma nu kuat itu lebih afdol daripada buka jadi pikeun nu kuat mah keur di perjalanan alus keneh naon puasa daripada buka tapi pikeun zaman nu ripuh mah ku puasana alus keneh naon alus keneh buka
ripuh ieu. Tah asup hadis ieu mun ripuh. Hadis ieu cek Rasul teh hade ieu keur dina perjalanan puasa mah teh. Berarti ripuh eta teh. Jang nu ripuh manaon? Hade keneh buka. Jang anu di perjalanan anu kaduga mah alus keneh puasa. Nu ripuh mah buka we. Naon sababna? Sabab lamun teu buka ciga ngabalieur tina rukhsah. Susuguh ti Allah eta dispensasi itu. Terima gua ku urang teh gitu kan. Kumaha lamun teu nyata eta? Ieu duka ripuh duka henteu eta. Ah pilih-pilih we eta marek puasa heg moal heg. Ngan kade syarat nu lumaku meunang puasa teh lamun berangkatna sebelum subuh. Ari berangkatna sabada subuh mah sabada pajar teu meunang buka di jalan alasan pedah musafir. Berangkat jam 7 gitu kan. Di terminal ngopi teu meunang eta. Alasan kunaon make ngopi? Kunaon make makan? Saya mah musafir mah teu naon, teu hade nu puasa cek Rasul ge. Aya keur perjalanan anu mun puasa teh teu hade ieu. Berangkat geus fajar mah teu meunang, buka alasan pedah musafir. Kecuali alasanna pedah gering. Kunaon make buka? Gering abdi. Ngan geringna nu kumaha? Gering nu ripuh eta teh. Nu ripuh kumaha? Ceuk ulama fikih mah nu kira-kira lamun salat teh kanya digantian wuduna ku tayamum. Berarti ripuh pisan gitu kan. Bisi ente berangkat gitu kan. Talaun berangkat na memeh subuh mah rek ripuh rek henteu boleh. Atuh da Kang abdi mah rombonganna jam 7. Ini teh dia subuh jam 4. Daguan di terminal gitu kan. Berangkat jam 7 jadi dak berangkat ti imahna sebelum subuh. Kitu carana mah. Pan abdi rombongan gitu berangkatnya jam 7. Ini tong di dieu, ini tuh lah ka mana gitu kan. Supaya waktu subuh orang geus berangkat. Maka di jalan boleh alasan orang buka pedah musafir. Lalu berangkat sabada subuh teu bisa orang buka alasan pedah naon? Pedah lumaku. Alasan pedah gering mah bisa. Tapi gering nu kumaha? Da abdi mah gering naon hapur Kang teu masuk eta. Gering anu ya sanggeut paut jeung lambung gitu. Kun mangke buka teu damang naon conge Kang abdi mah. Oh itu mun teu nyambung. Halaman 336 an Abi Juhaifah katampi ti Abi Juhaifah radhiya mugami karido sallallahu Allah anhu ti Abi Juhaifah qala ngadauh Abi Juhaifah kana lapad akho ngadulurkeun sahaan nabiyu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam baina Salmana di antara Salman Al Farisi wa Abi Darda jeung Abi Darda radhiya mugami karido sallallahu Allah anhu mati Salman jeung Abi Darda fazaro tulib jarah atau berkunjung sa Salman Abu Darda ka Abu Darda paroa tuluy ningali Salman Umma Darda ka Ummu Darda mubtadilatan bari make pakaian paragi ngaladen mubtadilatan bari make pakaian paragi ngaladen maksudna pakaian sehari-hari. Pakola tuluy ngadauh Salman laha ka Umma Darda kade aya Salman aya Abi Darda aya Umma Darda rujukna kade pahi. Pakola maka ngadauh Salman laha ka Ummu Darda kada lapad ma sa'nuki ma ari naon sa'nuki eta tingkah anjeun. Qolat ngucap Ummu Darda akhuka ari dulur anjeun Abu Darda tegasna Abu Darda laisa eta henteu lahu eta tetep pikeun akhuka naon hajatun pangabutuh fid dunya dina urusan dunia. Faja'a tuluy datang sa Abu Darda pasonaa tuluy ngadamel itu Abu Darda lahu pikeun Salman to'aman kana tuangeun. Pakola maka ngucap Abu Darda
kul pek dahar anjeun. Qala ngadau Salman kana lapad pa inni maka saestuna kami imun eta nu saum. Qala ngadau itu Salman keneh. Ma anak biakilin ma moal anak ari kami biakilin eta nu dahar hatta takula sehingga yen dahar anjeun fa akala tuluy tuang Abi Darda falam makana tuluy samang sabukti naon al-lailu waktu peuting zahabatah tumandang sa Abu Darda yakumu eta ngadeg atau gugah Abi Darda. Pak kola ngucap Salman nampek sare anjeun panama tuluy kulem itu Abi Darda summa dhahaba tuluy tumandang Abu Darda yakumu eta ngadeg atau gugah Abi Darda faqala maka ngadau Salman nampek sare anjeun falamma kana tuluy samang-samang sabukti kalakuan min akhiril lail eta tetep tina akhir malam qala tah ngucap sa Salman kumpek hudang anjeun al ana dina waktu ayeuna fa sallaya tuluy salat Salman jeung Abu Darda faqala tuluy ngadawuh lahu ka Abu Darda sa Salman kana lapad inna li rabbika saestuna eta tetepikeun pangeran anjeun alaika misti ka anjeun hakon ari hak wali nafsika jeung saestuna pikeun diri anjeun alaika wa inna li nafsika gitu takdirna jeung saestuna pikeun diri anjeun jeung saestuna eta tetep kumaha teh wali nafsika jeung saestuna eta tetepikeun diri anjeun alaika misti ka anjeun hakon ari hak wali ahlika jeung saestuna pikeun keluarga anjeun alaika misti ka anjeun hakon ari hak isim ina muakhar faati maka kedumikeun anjeun kula dihakin kasakurnu ngabogaan hak haqqahu kana hakna itu kula dihakin fa'ata tuluy datang itu Abi Darda. Namun tuh pena sekedap dan lain namut ngenta mangsi. An-Nabiya kan Nabi sallallahu alaihi wasallam padzakaro tuluy nyaritakeun Abi Darda lahu kan Nabi zalika kana kaul Salman faqala maka ngadausan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana lapad sodako bener saha Salman ti Abi Juhaifah bahwa Rasul ngadulurkeun antara Salman jeung Abi Darda tradisi kapungkur gitu mun aya jalma nu hijrah gitu kan ku Rasul teh tah muhajirin teh dijamin carana beban hidupna sebelum mandiri ditanggung ku orang Ansor. Abdurrahman bin Auf didulurkeun jeung Sa'ad bin Robi gitu kan. Nabi ka Sa'ad bin Robi mah harta rek dibagi dua pamajikan rek dibagi dua da boga dua pamajikanana. Didulur-dulurkeun ngahaja can mandiri. Cara memberantas kemiskinan kitu. Sieu orang muhajirin wayahna ya dulur jeung sieu jeung orang Ansor tanggung jawab dah orang Ansor sebelum mandiri kitu ku Rasul. Ari Salman Al Farisi eta orang Persi eta masana seorang Mekah Salman hijrah ka Madinah nya ku Rasul teh didulurkeun jeung Abu Darda itu hiji mangsa Salman itu ziarah berkunjung ke Abi Darda ai pas di bumi ningal Ummu Darda bojona make pakaian sadidinten sor Salman tena masa nuki kunaon ti ka anjeun teu mewah anjeun siga kurang bahagia siga kurang subur kurang sejahtera rumah tangga kolak cek Ummu Darda teh eta gara-gara dulur anjeun Abu Darda
Abu Darda mah teu butuheun dunia, teu hubud dunia. Akhirna efekna jadi ka kami kuduna kan. Nyari sakalian ke pamajikan perhatikeun sanajan dirina teu hubud dunia gitu. Ibadah wae itu Abu Darda. Keur diobrolkeun kitu teu lami datang we Abu Darda gitu. Oh geuningan aya dulur sok cali. Keprok Abu Darda teh ngadamal tuangeun. Ceuk Abu Darda teh geus beres teh kul sok mangga tuang ku anjeun. Ceuk samaan teh moal lah pa ini soimun keur saom abdi. Ma Nabi akilin moal mah da keur saom. Tapi lamun anjeun ngilu dahar mah erek. Kami teu keur puasa. Moal buka moal, tapi mun anjeun ngilu dahar mah erek kami oge buka. Nya akhirna Abu Darda meureun puasa Abu Darda meureun ngiring we naon tuang namun neme Salman ge tuang ngawengi tadi Abu Darda teh pas tengah malam Abu Darda teh gugah awal keneh eta teh gitu. Salman ge gugah gitu saur Salman hes nam tong ka tahajud sare sing wareg panama kulem deui Abu Darda tengah wengi deui terus deui bangkit sore saman nam sare tagus akhir malam mun duka seperti lu malam nu akhir waktuna tahajud nu galib gitu jam 1 jam 2 mun bahasa urang tadi mah mun jam 10 gugah rek salat gitu bobo deui jam 11 gugah deui gitu lilir deui ulah sok sare jeung Salman geus akhir malam kakara pas gugah teh gitu cek Salman pala makan amin akhir layal kola Salman pas malam magus akhir tibra Abu Darda nak digugahkeun ku Salman hehe udang ayeuna mah waktuna ayeuna mah ya tadi titah sare karena udang gitu titah udang sare gitu kan jika si Sahrul wae itu nyarul eueuh kitu Sahrul mah kum alana pas solaya sarolat we wengi duanana tahajud faqala lahu Salman cek Salman teh yeuh ku kami tadi ditah sare terus akhirna mah ditah hudang kieu inna li rabbika alaika hakon pikeun pangeran anjeun aya hak di anjeun pikeun diibadahan tapi lain Allah hungkul boga hak ti anjeun teh loba wali nafsika alaika hakon awak anjeun ge boga hak ti anjeun pikeun dijaga kesehatanana bahkan lain sakadar awak anjeun hungkul wali ahlika alaika hakon pamajikan ge ti anjeun teh boga hak dikeukepan ulah sok naon ulah sok egois teuing hirup teh mikiran hak Allah hungkul lobana boga hak ti anjeun teh Allah kudu diibadahan awak anjeun kudu dijaga kesehatanana pamajikan kudu diperhatikeun faati kulladzi haqqin haqqahu sok ku anjeun bikeun nu boga hak ti anjeun Allah boga hak ibadah awak urang punya hak ti urang istirahatkeun awak urang oge ulah digawekeun terus dipake ibadah pamajikan kekepan teu lami Abu Darda sumping ka Rasul laporan dicarioskeun dongeng eta kumaha respon Rasul sodako Salman betul Salman teh intina sanajan dina ibadah entong leuleuwi da teu hade leuleuwieun la sarofa fil khair kamala khaira fis sarof teu haya hade nu leuleuwieun jeung teu leuleuwieun nu hade halaman 337 an Aisyah katampi ti Aisyah radhiyallahu mugami karido sallallahu Allah anha ti Aisyah amin qalat ngadau Aisyah kana lapad kana bukti sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu eta saum Rasul hatta nakula sehingga ngucap abdi sadaya kana lapad la yuftiru moal buka Rasul atau moal teu puasa Rasul wa yuftiru sareng teu puasa Rasul iftar buka maksudna teu puasa hatta nakula sehingga yen ngucap abdi sadaya kana lapad la yasumu moal saum Rasul famaro itu maka teu ningali kami Rasulullah ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala
barina nyuprih nyampurnakeun Rasul siama syahrin kana puasa dina sabulan ila Ramadana kajaba bulan Ramadan wa maroaitu jeung teu ningali kami hu ka Rasul aksaro barina nu ngalobakeun naonana siaman saomna minhu tibatan Rasul fi Sya'bana dina bulan Sya'ban. Rasul itu kehidupanana tidak bisa diprediksi. Rasul teh sok saom sunat. Betul saom sunat nanti. Sehingga orang berpendapat Rasul dah mual buka-buka. Maksudnya mual teu puasa apa pasti tuluy-tuluyan. Ternyata geningan Rasul teh naon? Buka. Kadang-kadang wayuk tiru Rasul teh puasa sehingga orang boga sangan Rasul moal puasa-puasa kainjingna teh naon puasa teu bisa diprediksi disangka Rasul wah saom wae Rasul ya pasti isukana ge saom pake teu pasti saom henteu di hiji mangsa Rasul teu puasa wae gitu pasti ceuk urang moal puasa-puasa ieu Rasul kainjingna teh saom gitu ta Rasul teu nyampurnakeun saom sabulan kecuali Ramadan can pernah hari saom sabulan penuh Ramadan unggul gitu kan atau bulan naon paling loba puasa sunat paling seueur saom sunat Rasul dina sasi Sa'ban hampir penuh eta henteu ari penuh mah gitu hampir penuh jadi ningali puasa Rasul Ramadan pasti full pasti Ramadan full gitu ya kecuali nuju sapar gitu nuju lumaku kadang Rasul buka yang nyontohan ka umat gitu talianti Ramadan sawal hapit dugi ka Saban kami teu pernah ningali Rasul seueur saum kecuali dina sasi Saban hampir sebulan penuh hampir gitu nya bulan biasa osok Senin Kemis osok kan Rasul nganjurkeun ge tilu awal atau tengah-tengah gitu atawa tilu tungtung minimal sabulan tilu kali gitu kan Abu Hurairah masuk sabulan 3 kali da wasiat ti Rasulna gitu. Halaman 344. An Aisyah katampi ti Aisyah radhiyallahu mugami karido sallallahu anha ti Aisyah qalat ngadau Aisyah kana lapad kana bukti san Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala eta di mana-mana lebet naon al asru 10 poe anu akhir tina Ramadan gitu. Sadda tah magehan Rasul mizarahu kana sampingna Rasul. Rasul teh ngangge samping gini kan nya. Dalil Rasul ge ngangge sarungnya jiga kiai jiga ajengan we ngalain sarung atlas kieu lain jiga kain ihram gitu kan jiga samping kebat gitu. Ulah disangka ajengan make samping mah burut bidah ti mana Rasul ge ngangge sarung gagabah di samping itu ajengan pan sok loba anakna naon sabar mah pan ngangge sarung teu make calana mah tereh muka mizarahu kana sarungna Rasul wa ahya jeung ngahirup-hirup Rasul lailahu kana peutingan Rasul wae qada jeung ngagugahkeun Rasul ahlahu ka keluarga Rasul maksudna ka bojo gitu di mana-mana geus masuk 10 malam terakhir tina bulan Ramadan kaping 20 tah malam 20 hiji tah Rasul sok magehan sampingna maksudna siap siaga langki di bumi di masjid da caket ka masjid ngahirup-hirup malamna gitu henteu morongkol dipagehan sarungna teh gitu panamun dibuka mah pan morongkol ka ditu identikna nya sok ente sare di baruka sarung teh beuneunya dihirup-hirup malam nanti sok ngagugahkeun keluargi napikeun ibadah nu kamargi ruba ka siatin fid dunya ariyah fil akhirah roba zaman di dunia na make naon pakaian di akhirat naon di akhirat taranjang ngagugahkeun bojo-bojona ulah abong kena jadi bojo Rasul gitu ngedul gitu gugahkeun ulah abong kena bojo kiai gitu kan tibra we keun lah si akang na we nu ka surga kene masing-masing ka surga teh metak di tukang dijelaskeun nya dina hadis duka riwayat Abi Daud asal dina Aunul Ma'bud duka dina Faidul Qadir tos dijelaskeun kamari geuning Allah mika nyaa ka hiji lalaki nu
nu hudang peuting tuluy salat tuluy ngahudangkeun pamajikan mun teu bisa banjur gitu kan. Oke Allah ngaromat ka pamajikan nu hudang nyaring peuting tuluy salat ibadah sabada kitu hudangkeun salakina mun teu bisa banjur guruna mah jadi kepretan gitu hese keneh metak babari ngahudangkeun pamajikan nya nu kamari ge naon neng gugah merongkol we wios nyanung hudang langsung gitu we wios nyanung tak gitu ham gitu nya ngudangkeun ku ente gudang gabrik-gabrik teu bisa dikepretan teu bisa gitu kan neng wios nyanung hudang sia teh eta An Ibnu Abbasin katampi ti Ibnu Abbas radhiyallahu mugami karido sallallahu Allah anhuma ti Ibnu jeung ti Abbas anna nabiyya saestuna nabi sallallahu alaihi wasallam qala eta ngadauh nabi iltamisu kudu nyuprih aranjeun kabeh ha kana lailatul qadri fil asril awakhiri dina 10 pirang-pirang anu akhir min ramadhana tina bulan Ramadan Lailatul Qadri tegesna Lailatul Qadar fi tasiatin dina anu kasalapan tabko nu nyesa tasiah sesa salapan peuting deui berarti tanggal sabaraha tasiah tanggal 2 hiji pitasiatin tabko teh 2 hiji itu teh fi sabiatin dina anu katujuh tabko nu nyesa sabiah sesana 7 deui sabaraha 2 tilu sabiah telogatan telain 27 2 tilu pan sesa fi khamisatin dina nu kalima tabko nu nyesa khamisah sabaraha 25 saur Rasul pek pilari ku anjeun Lailatul Qadar dina 10 malam nu akhir tina bulan Ramadan bari ganjil rek 2 hiji 2 tilu 25 27 2 salapan ngan hanya karena Lailatul Qadar teh mangrupakeun perkara anu di samarkeun ku Allah. Sar Umar bin Khattab dina Nasaihul Ibad innallaha katama sitatan fi sitatin. Allah nyumputkeun genep perkara dina genep perkara maksudna supaya teu dipilihan amal teh. Supaya diperhatikeun. Mana? Hiji katama ridho fi taatin Allah nyumputkeun karidoan dina taat duka taat nu mana nu nalika urang prak migawe di dinya lungsur ridho Allah maksudna sekecil apapun taat ulah sok disapirakeun boa eta nu matak nyalametkeun urang di akhirat. Imam Ghazali anjeunna pupus kaimpen ku sapali sahabatna meunang naon anjeun di akhirat di alam kubur. Sorry Imam Ghazali meunang kabahagiaan. Ku sabab naon? Salat, saum, zakat, ngarang, ngawuruk, sanes. Ladang naon? Ladang kuring nalika ngarang kitab aya laleur entrep kana mangsi diantep hauseun karunya. Geuningan di dinya tah lungsur rahmat Allah dina perkaraan kecil. Mata kan Allah nyebutkeun katamar ridho fi taatin. 2 wa katamal ghadab bi maksiatin Allah nyumputkeun bebendu dina maksiat sekecil apapun maksiat ulah sok dianggap sepele da kadang-kadang urang cilaka teh ku perkara nu teu pira datara aya jalma kabuhulan gara-gara ngadahar cucuk gajah ngadahar cucuk hayam cucuk doma tuur muning tah cucuk teri pan biasa nu katilu wa katama Lailatul Qadri fi syahri Ramadan Allah nyumputkeun Lailatul Qadar dina naon bulan Ramadan. Nah jangan ku Rasul dipasihan bong bolongan dipasihan bocoran 10 terakhir bari ganjil tapi ting tanggal sabaraha cek sapali ulama tanggal teh tanggal 27 di mana diambil tina Lailatul Qadri huruf aya salapan Lailah lam iya lam ta al qadar alif lam qaf da ro salapan sedengkeun kecap Lailatul Qadri dina lapad dina surah non al qadar dibaca 3 kali inna anzalnahu fi lailatul qadr hiji wa ma adraka ma lailatul qadr 2 Lailatul Qadri khairum min alfi syahr tilu kasli salapan sabaraha
3 kali 8 sama dengan 27. Cek ulama Lailatul Qadar teh tanggal 27. Cek Imam Ghazali kumaha Lailatul Qadar teh tergantung awal Ramadan. Lamun awal Ramadan poe Ahad atawa Rebo, maka cek Imam Ghazali pengalaman pribadi nah gitu. Jatuhna Lailatul Qadar teh malam 28. Lamun tanggal hijina Ahad atawa Rebo. Lamun tanggal hijina poe Senin jatuhna Lailatul Qadar tanggal 20 hiji. Mun dinten naon? Senin. Tadi mah Minggu Rebo 28, Senin 2 hiji. Lamun Salasa atawa Jumat maka jatuhna tanggal 27 kamari tanggal hijina Salasa. Mun Salasa atau Jumat tanggal 27. Pinuh ke masjid tanggal 27 coba. Efek Lailatul Qadar itu tanggal 25. Nah. Lamun teh mah dinten pertama Ramadan poe Kemis maka jatuhna Lailatul Qadar cek Imam Ghazali tanggal 25. Hiji deui naon? Sabtu. Mun tanggal hiji Ramadan poe Sabtu cenah 23. Kan tapi dina buktina mah duka ngan pengalaman Imam Ghazali gitu. Lah ulah dipilihan. 3 tah dan disamarkeun ku Allah teh. Wa katamal maut fil umri nu kaopat. Allah nyumputkeun maut dina umur. Duka maut teh iraha, duka umur sabaraha. Da kadang-kadang jalma nu gering ripuh tapi hirup keneh. Jalma jag-jag tapi maut. Dari maut mah pantes siga kalapa. Nu kolot teu dialage murag sorangan. Nu ngora dawegan biasa usum Ramadan mah diala. Cengkir keneh murag sorangan. Bisa wae maut mah nu ngora nu kolot budak leutik. Bisa wae anjeun ti heula urang paneuri heg moal panasan. Balikeun atuh Kang. Heg urang paneuri ente ti heula. Mangga. Heh nya. Nu kalima Allah nyumputkeun naon wa katama sholatal wusta fi sholawat. Allah nyumputkeun salat wusta dina pirang-pirang salat. Cek Allah hafidhu ala sholati was sholatil wusta. Riksa pirang-pirang sholat jeung sholat wusta. Cek sakawal asar, cek sakawal subuh. Adi samarkeun ku Allah. Nu kalima Allah nyumputkeun wa katama auliyaahu fima bainan nas. Nyumputkeun wali-walina kakasihna di antara manusia. Bisa wae wali teh berupa jalma nu jajaluk, jalma nu siga nu gelo, bisa wae ulah dihinakeun bisi jadi wali Allah. Sedangkan lamun tema wali Allah kurang dihinakeun berarti urang geus menyatakan perang jeung saha? Jeung Allah. Dina hadis qudsi man ada li waliyan faqad adan tuhu bil harbi. Sajama anu ngamusuh ka kakasih kami maka kami menyatakan perang ka manehna. Genep teh nyusun ting teu eta tinggal di dewe dina naon? Dina nasoil ibad. Asa teu nyusun. Susunkeun ku ente. Wa anha jeung katampi ti Aisyah halaman 344. Rodiya muga mikarido sallallahu anha ti Aisyah anna nabiyya saesuna nabi sallallahu alaihi wasallam kana eta bukti nabi ya takipu eta itikaf nabi al asrul awakhira dina 10 pirang-pirang nu akhir min Ramadan tina bulan Ramadan. Hatta tawafa sehingga yen ngamaotan hu ka nabi saallahu Allah tsumma takafa tuluy itikaf saazwajuhu pirang-pirang bojo nabi min ba'dihi tina sabada maotna nabi nujuju meneng Rasul 10 akhir tina Ramadan sok itikaf kadienakeun diteraskeun ku bojo-bojona. Lah urang mah teu ngahajakeun itikaf kieu tiap ka masjid we niat itikaf. Sok ayeuna ge ngaji ti tadi ti jam 8. Bahkan tiang ca Bapak qiraatus sabah ti jam 8 niat itikaf tuh Ramadan. Waktu jam 8 pulang jam setengah 11. Hari isuk ti subuh ti jam 5 pulang jam 10 nya tah. Nya tilu hancanya. Subuh ketika setengah 7. Estafet tulikeun ku Bapak ketika jam 5
Dalapan tuluykeun kumaha mah katanya jam 10 5 jam teh niat itikaf tuh ek beurang hek dek penting ek lamun penting mah neangan Lailatul Qadar gitu mun ti beurang mah neangan Lailah putra Mangkodir nya niat itikaf we gitu niat itikaf eta wa anha halaman 345 wa anha jeung katampi ti Aisyah radhiyallahu muga mikarido sallallahu Allah anha ti Aisyah qalat ngadawu Aisyah wa in jeung saesuna kalakuan jeung tingkah kana eta bukti sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yudkhilu eta yakin ngalebetkeun Rasul alayya ka kami sahu kana masaka Rasul wa huwa bari ari Rasul fil masjid eta tetep di masjid paurajjilu tuluy nyisiran kami hu ka Rasul wa kana sareng bukti Rasul la yadkhulu eta tara lebet Rasul al baita ka bumi illa li hajatin kajaba karna aya pangabutuh idza kana di mana bukti Rasul mu'takifan eta anu i'tikaf Rasul i'tikaf di masjid. Tapi kan Masjid Rasul mah caket bumi Rasul nuju itikaf teh lelenean Rasul teh ngalebetkeun mastakana ka bumi ku Siti Aisyah disiaran disisiran gitu da Rasul mah keur itikaf teh biasana tarawih ka bumi ari teh pangabutuh sakira-kira pangabutuh bisa dicomponan di masjid nya seperti yang disiaran tinggal bukakeun hordeng bener antara Masjid Nabawi Raudhah teh sareng kamar Aisyah teh caket duka ditutupan ku naon eta hiji mangsa hoyong di sisiran mah Rasul ngalebetkeun mastakana ku Aisyah di kumaha di sisiran an Sofiyah aduh sepenting teuing wallahu a'lam Rabbi afana bima 'allamtana Rabbi alimna alladzi yanfa'una Rabbi fakina wa fakiyalana wa qarabatil lana fi dinina tawassalna bi ta'limi antarzuqanal wasi'a wa antarzuqanal amana abdi tawasul ku pangaosan ku pangurukan mugi Gusti ngarizqian kajembaran ka ama subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin nas'alukallahumma al-ijabah al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbi fili wa liwalidayya amin bismillahirrahmanirrahim wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wattawassaw bil haqqi wattawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.